sareng qaidah rodi aos tarki waroki kiroa ro sanes lam aya kapendak waroki kiroa iza makusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sukinat jadi ro di barisan JRT ngaosna tarki fariqom mi tanwin mayunan mim naminate idgham ma'al gunnah didinya ayat tanwin sareng heula ngaran tanwin nun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan nun anu sukun anu ayadina tungtung kalimah isim dina lafadna henteu dina tulisanana tanwin mayunan mim teh namina idgham ma'al gunnah naon ari idgham teh asupnya naon ari ma'al gunnah teh sarta make gunnah idgham asup ma'al gunnah sarta ngangge gunnah naon nu asup teh tanwin kana huruf mim asal nama fariqon mi jadi kommi ta idgham ngangge gunnah kulantaran gunnah berarti panjangna sabaraha harkat 2 harkat berarti ditahan heula fariqom mi sabab ngangge gunnah anu panjangna 2 harkat naon ari ngaran gunnah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna 2 kumaha cara ngecek gunnah teh lamun irung ditutupan maka sora sapertikeun di dieu kommi tutupan liang irungna kom tuh langsung eureun nya sabab didinya aya gun idgham ma'al gunnah hurufna sabaraha hiji 4 nya eta iya nun mim waw anu dikumpulkeun dina lafaz yanmu sareng qaidahna tina wasani idghamun wasani idghamun bisittatin atat fiyar maluna inda kaduana kudu idgham kana genep dina lafaz yarmaluna anu tetep lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bighunnatin biyan mulima tapi nu ganep bagi
idgham ma'al gunnah yan musabagiyan illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala angin lamun nun tengah kalimah cara dunya sin tahidgham ulah aya nu sinwanin aya nu sinwanunnya tiasa duanana oge nya di luhur sinwanin pedah we aya huruf kaf nitah JR di handap mah teu aya nu nitah JR kitu nya mangga bade di JR-keun di domahkeun oge nya fariqom minkum nun paeh mayunan kaf namina ikhfa abad ikhfa teh samar ari abade leuwih jauh aya leuwihan nya abad teh leuwih jauh sabab huruf kaf jeung nun teh jarakna leuwih jauh daripada huruf anu sejen teh salianti ikhfa abad nun tina tungtung letah ari kaf di mana kaf di mana tina puhu leta nepi ka hese ka naon ieu nu antol nya ka ya nu antol teh puhu letah belah tukang ari nun mah belah hareup na karasa na ari kaf mah belah tukang ka tah disebat we ikhfa abad entos tadi qaidahna minkum mim paeh mayunan mim deui namina teh idgham mislen sogir ari idgham teh asub sanes jelas idgham nya idgham teh asub ari mislen teh sami hurufna mim jeung mimnya sami makhraj sami sifat tegasna mah sami huruf nah ari sogir teh leutiknya